Di mana, Kos? Gunungan. Besar sih, Kos biang naon? Siga dibere duit cepet nih. Bere naon? Kasbon. Kasbon. Heeh. Atuh orang kasbon atuh. Sebutuh. Sabaraha? Sarwakeun yang sing Kos biasa sabaraha? 100. Sarwakeun 100 atuh. Coba. Anjing ngan gocap deui Ceng. Gocap. Orang butuhna cepet atuh, Kita Bos. gocape heula. Orang butuhna cepet. Meni keukeuh kudu cepenya keur naon sia tuh? Karena mahan store mobil isuk coba Anjing, gila. kurang cepet atuh irahan nu gocapna deui. Nah, ari sia pan aing nu nginjamkeun teh. Apaan tadi teh nginjem teh 100. Heeh. Dibere gocap. Eta anu gocapna iraha. Mari sia aing nu nginjamkeun sia nu nagih. Lain nu nagih, Bos. Urang butuhna teh pan sakieu tah 100. Ning eta boga, eta 100 duit. Nya Sia mah kos nu lieur. Aya duit 100 eta. Bos atuh nuhun nya. Sok. Kala. Aing teh nginjem teh 100. Dibere gocap. Tapi nah ieu duit 100. Mending bayarkeun anjing jeung lieur-lieur kieu mah aing mah. Mending pulangkeun deui ah. Pos aya urang tadi nginjem duit teh sabaraha? 100. 100. Heeh. Aing asal lieur. Biar naon sia teh, Ceng? Ongko nginjem 100 dibere 50 tapi duit aya 100. Mending pulangkeun tah anjing ah. Geusnya punah aing mah lieur ah. Tetulus nginjem teh. Teu tetulus. Jadi punahnya. Ya, siap nuhun, Ceng. Ceng. Naon, Bos? Cing mineng nya nginjem duit teh. Teu hayang lieur nginjem duit ka didinya mah. Lumayan. Bagian gocap.